Campur aja nya ngembe dugi ya. Sebenarnya ki. Jadi pemaksadaan ujang teh naon tadi? Jadi ya teh mungkin hari kan ini barangkali Mai bakat. sing dilancarkeun we kana usahana sareng sagalana. Ya, bisa daya lagi meureun hoyong eta mah nya. Hoyong meureun naon sehat. Usahana tunggal lancar gitu nya. Nah, mudah-mudahan we dijabah. Amin. Da ai Bapak mah kieu nya saukur biasa ieu hungkul gitu masih hungkul syariat. Mun tahu. Jenengan ujang teh saha? Emet. Emet. Modal ujang. Rebo. Rebo teh tos aya rencana bade nikah ka orang mana itu? Nawi teh tos. Sebenarnya ya, nah, ai bapak mah saukur syariatan, ya nama kedah ka kanu gaduh nah pengintennya. Ieu mah cai mah sok we omehkeun. Urang masker. Kagak. Ini ya omat. Ieu cai omehkeun.